Sawah sama padi teh ya milik Allah. Tanah oge ini milik Allah. Kebun pun semua milik Allah. Di dunia teh teu aya anu milik manusia, sagala-galana ge milik Allah anu Maha Kuasa. Hari maneh kabayan kunaon? Hari maneh jang dulu campur bae. Buku ye saya teh keur pararusing. Taneuh ku si Abah kamari ngadenge mah arek dijual ieu teh. Kabeh sagala sawah nu aya di dieu. Nah, kabayan jangan diambil pusing. Nya atuh jang, saya ge moal pusing-pusing. Soalna ini teh sawah, segala kebun, segala tanah teh milik Allah. Ari saya mah arek aya nu make mah sok wae mangga. Tapi kalau dijual mah misalkan saya tidak mau lah kalau dijual mah kalau kayak gitu mah. Kang, ini airnya. Ari si Nyai tong repot-repot atuh Nyi. Tapi kebetulan Akang teh aus pisan ya. Sok atuh mangga Nyi ka dieu. Akang, ini airnya. Oh iya Nyi, aduh makasih pisannya. Ayo tuh minum. Ya jangan di sini Nyi. Panas sini mah. Sono aja yuk. Ayo. Nyi, di sini aja Nyi duduknya Nyi. Iya Kang, di sana mah panas ya. Betul, panas pisan. Sok atuh diminum. Ya, Kang minum ya. Iya. Dunyi menit pahit ya teh minum. Masa sih Kang? Iya, tapi Akang lihat Nyai manis ini minuman. Iya Kang, bisa aja. Ih, Nyai, Akang jadi malu. Ih, Nyai juga malu. Ele si Teng mani berduaan bae teh si jeung si Borokokok. Dewe Bu, anak urang tuh. Berduaan bae. Nyaho teh si Iteng kita kumbak piring malah ulin ke sawah. Init. Hari si Nyai. Mau si Akang? Akang menik cinta pisan ka Nyai. Halah, gombal lah Akang mah. Serius nih Akang. Ieu mah mending aduh asrasana tekuat pisan ieu mah bogoh jasa ka Nyai. Emang Akang tuh sieun ka Abah? Aduh. Karena jadi omongkeun nih. Si Abah. Mana? Itu si Abah nih, kumaha ieu nih? Aduh kamu itu. Abah mah nyariin kemana-mana. Orang tadi dia jeung si Borokokok. Dan naonan tuh berduaan bae. Abah. Enggak kok Abah. Enggak pacaran itu mah. Cuma kebetulan aja tadi lewat sini. Coba tah Bu. Ajak balik si Iteng. Ulah kena berduaan bae di dia. Naon coba? Ayo itu balik baturan Ambu. Ih Ambu nggak berduaan, cuma Enggak. kebetulan lewat. Udah sono. Kamu balik Iteng. Ajak Ambu. Iya tuh Abah. Ya. Itu ulang. Lain nama Borokokok aja kamu. Maneh Borokokok. Ngajak-ngajak si Iteng ka dieu berduaan, mesra. Bobenean mana ya? Sumpah Abah. Saya teh ketemu sama Nyi Iteng. Teu sangaja Abah tadi dia Abah. Ulah banyak ngeles, maneh Borokokok. Abah ge neuleuh berdua tadi jeung Ambu di dieu. Berduaan dedempetan mesra-mesraan. Lah Abah, pos teu ngarasaan keur ngora wae. Saya teh sama Nyi Iteng saling cinta Abah. Geus lah, kuari mah pusing Abah. Terus Abah nek balik lah.
Waduh, eta si Abah menikah bina-bina pisan eta sukuna. Kang Kabayan, ini sore yuk, pas balik yuk. Nah, hayu tuh, Jang, urang indit. Yuk. Ambo, itu, JP, ada ya? Abah ngomong yuk, penting ya. Mbah. Jadi kia, Abang arek ajak si Iteng ke kota. Atau ambu ilu atuh. Pula ambu di mawe sawo dengan jagaan, di mawe dengan jagaan. Jipi juga ikut ya? Nek nana tuh ke kota. Cenah hayang jadi artis, di dia mah geus moal bener. Moal bener si Iteng ah, berbedaan bae jeung si borok kokok tah. Itu abah. Geus pokona kumaha abah we geus. Tah ajak si ya adek. Iteng, jangan eta tah JP, segera siap-siap itu, urang berangkat ya ke kota. Ayo atuh deh. Ambu, bantuan tak? Kebayan, kebayan. Wih, suara siapa itu? Manggil-manggil saya. Aing jin kebayan. Lah, saya mah terpercaya kanu ayana jin. Ieu teh 2020, mana aya jin ayeuna? Sok mangga tunjukkeun. Sok geura turun. Yo jin, saya geus turun. Geura sok mangga tunjukkeun atuh jin. Aya syarat heulan kabayan. Naon atuh jin syaratna? Yo tuturkeun urang. Coba sok. Leungeun irung. Bujur urang ge. Sabaring goyang. Wal yo tak tak kita wal yo tak tak kita itu kabayan. Apa tuh? Nah, coba ku saya dijajal heula nya. Ayo jajal. Bual geol butak gitek. Bual geol butak gitek. Aing geus muncul kabayan, sia yang naon. Saya mah tidak minta apa-apa. Atuh jin, saya cuma minta pengen ketemu sama Nyi Iteng. Ya, sok mangga kabayan, mana ulkeun. Nah, coba. Ini teh apa? Pake coba kabayan mana? Sabari baca mantra tadi. Coba aku saya dipakai. Bual geol butak gitek. Bual geol butak gitek. Woi, bola kokok, mana hai di dia? Tarik. Woi, indit masih Abah. Wah, mana salah kieu tuh. Bah, ampun abahnya. Hagar indit itu. Bual butak gitek. Bual geol butak gitek. Ada kasih borkok. Sakadieu. Boga yang mau naon tah? Ieu mah. Abah keur ngising. Aya di dieu bae. Ya Allah, Kang, kok aya di dieu? Muhun Nyi, tadi akang diudag-udag ku Abah. Kok bisa? Heueuh, bubuhan akang salah asup, reka nyai malah ka Abah. Naonnya atuh? Jadi teh ngarek pamit. Pamit ka mana Nyi? Ke kota disuruh abah. Wah, tuh syukur wae tuh Nyi, di kota mah sugan deh nyai jadi artis gitu. Emang mau pulang naon? Mual atuh Nyi, ya akang pasti kangen makanan bae ka nyai. Tapi akan nyusul ya. Insya Allah akang pasti nyusul Nyi. Ayeuna LDR untuk pulang naon kan? Tenang naon lah akan mencoba untuk bisa lah memahami nyai. Ya atuh akan. Udah Nyi ya, akan pamit takut ada si Abahnya. Ambu, Abah, arek ini salah Pak kotanya. Ya rumah tega, ambu aja. Terus ambu di imah bae lah. Jaga-jaga naon loba ieu, kepalakan naon.
kebo tuh coba. Ayo. Adanya. Sampai salah. Assalamualaikum. Maaf. Jin, keluar kamu sini. Ayah naon kabayan? Saya teh perlu bantuan kamu. Bantuan apa? Saya mau nyusul Nyi Iteng ke kota. Oke siap kabayan, berangkat.